Hiji bab rek nyaritakeun tempat terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu namina Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mah dibunuh, dipencit, huluna dipake main bola. Mentak urang kudu benci ka jelema nu main bola lain istighosah. Lantaran ia awal daripada permainan bola sirah cucu Kangjeng Rasul dipakai main bola, ditendang-tendang kiri kanan kiri kanan. Awal sejarah sepak bola adalah tidinya. Kuarige Yahudi jeung Nasrani nu ngembangkeun sepak bola sehingga menjadi kelas internasional, nyana atletik nama keur mencaci maki ka Islam. Keur ngahina ka Kangjeng Nabi melalui cucuna anu dipegatkeun huluna di kitu sepak-sepak. Ya gegeden Yahudi jeung Nasrani mah neuleuh main bola teh seserian, Islam teh Islam keur dihina. Ieu teh neuleuh nyana kana sejarahna. Lantaran urang mah kurang pati ningali sejarah, boro-boro sejarah hadis, boro-boro sejarah Al-Qur'an, cacakan sejarah negara urang nu dicicingan kurang kadang-kadang urang mah teu nyaho. Lamun urang ningali sejarahna main bola, sirah Sayyidina Husain baheula, ieu dipotong, ditendang-tendang, mulai tidinya lah dikembangkeun lantaran terus sirah nama ieu teh aya nyieun lah nyana bola. Per hari ngahinakeun ka Sayyidina Husain teh make bola. Kadina dikembangkeun jadilah Persita. Eta. Naik ka luhur jadi Persija. Naik deui ka luhur jadi PSSI. Naik deui ka luhur. Naon karah? Sia nyaho pan eta. Nah iyalah, Masya Allah. Yes. Mulai ti kuari Gusti abdi sabenerna mah kamari mah resep ka main bola. Korenganan sejarahna kitu dina hadisna. Titik abdi guret batu kuari. Cadu abdi kudu main bola jeung deuleu ke main bola. Abdi benci lantaran eta teh penghinaan dari orang-orang kafir, Yahudi jeung Nasrani. Cenah aya di Jakarta nu istighosah. Aing ngomong neuleuh ka nu istighosah nu bener bae aing nu neuleuh. Catet di jero hate. Allah Maha Uninga. Di akhirat urang buat teuing urang salamet ku sebab pepegatan jeung main bola. Di mana bae neangan salamet mah. Besi kieu doang, hanes bagus salat, bagus puasa, aya resep ka main bola penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi teu bisa ka sorga. Ya Allah, ya Rabbi rugi amat jaga sekolot aki-aki. Endahan kieu bae di hareupeun TV. Oleh. Jejak kabek aki-aki kos gitu. Oh, teu tahu diri teh si aki-aki geus bau kuburan nonton keneh